warahmatullahi wabarakatuh. Asupna Nasrani ka Zazirah Arab. Aya murid Femion anu kacida nyong colangna di antara murid-murid anu sejen. Boga ngaran Abdullah bin Samir. Saenggeus genep bulan kaliwat disaprak guruna Abdullah bin Samir ninggalkeun. Abdullah bin Samir boga rasa tanggung jawab pikeun ngalaksanakeun cita-cita guruna anu teu kungsi tina kanan. Mantukna dina hiji poe Abdullah bin Samir pamitan ka sakumna pangeusi Najran pamaksudan ninggalkeun daratan Afrika pikeun meuntas ka Yaman rek nyebarkeun agama Nasrani. Teka catur di jalana Abdullah bin Samir geus tepi ka daratan Yaman. Tiap poe manehanana teu cicing di hiji patempatan. Istuning nguriling neangan beja ngeunaan kaayaan Yaman dina wangkid harita. Kocapkeun dina hiji peuting satu tasna Abdullah bin Samir ngulilingan negeri Yaman. Pok manehanana ngagrentes dina jeroning hate. Si horeng si mana horeng Yaman teh ayeuna mah geus baik di ka agama luhurna nya leuwih parna tibatan Najran Zunwas anu dianggap sesembahan ku urang dieu. Manehna boga dekeng tukang sihir sigana. Kami kudu ngadegoan wanci nu mustari heula. Mudah-mudahan wae isuk jaganing geto aya jalan. Da ari hate kami mah keukeuh hayang nyebarkeun agama Nasrani sakumaha anu diamanatkeun ku Rama Guru. Saenggeus mikir sarupa kitu Abdullah bin Samir neangan tempat anu merenah di hiji mumunggang luhur gunung. Manehna cicing di hiji guha nyerangkeun ka kota Yaman bari jeung nganti-nganti wanci anu mustari. Ayeuna urang tinggalkeun heula Abdullah bin Samir mangsa datang urang samper deui kocapkeun kaayaan di tengah kota negeri Yaman. Dina poe eta Raja Zunwas keur dideuheusan ku tukang sihir kapetenganana. Pok Zunwas ngamimitian tumanya ka tukang sihir. Bagea paman aya naon asakura leuas tara-tarati sasari nying hareup datang ka kami siga aya hal-hal anu kacida pentingna. Pok nyarita paman. Hatur nuhun Kanjeng Raja, mang engal-engal ditaros leres pisan pun mang aya hiji hal anu bade didugikeun ngeunaan pacabakan mang saila ieu nun. Nah kumaha paman? Paman hayang naik gaji atawa hayang boga pamajikan deui cing pok gerabalakakeun ka kami. Segala pamenta paman pasti ditedunan ulah hariwang. Hatur nuhun Kanjeng Raja. Gusti sesembahan pun mang sanes eta emang ngarasa umur emang geus moal deui. Ayeuna emang geus mincak kana umur 170 tahun. Geus hengker pisan tanaga paningali geus burem. Higana isuk jaganing geto emang baris pae tapi emang keukeuh hariwang ka Gusti sesembahan. Sok sieun emang pae can aya gantina. Terus kumaha atuh paman? Da memang kuangkit ayeuna mah paman can aya gantina. Nah paman boga usul anu sejen. Emang siap ngawuridkeun ilmu tapi syaratna kudu budak anu calakan. Jadi pun emang gaduh usul kumaha lamun Gusti Zunwas ngayakeun hiji sayembara milih calon tukang sihir anu boga bakat luhur. Mun bisa mah cokot
ti para nonoman ulah anu geus kalolot moal lila umurna lambat dina diajarna ayakeun ujian anu saberat-beratna pikeun jadi bebenteng negara kitu usul pun man kumaha kinten-kintenna Gusti usul anu kacida hadena paman kula moal miceunnan waktu keun ayeuna keneh urang badamikeun jeung paman lengser pikeunyeun pangumuman ka sakumna negeri Yaman. Mudah-mudahan isuk jaganing geto geus bisa dimimitian sayembara teh. Hatur nuhun kana perhatosanana Gusti Dwinglas. Ayeuna pun mang geus moal lila-lila di karaton. Mang arek balik dewe kag boha panyepen. Berapa man? Mudah-mudahan sararea aya dina kalancaran. Saunurna tukang sihir di hareupeun Raja Zunwas. Harita keneh Zunwas nyaur ais pangampih karaton pikeun nyawalakeun prak-prakanana sayembara. Urang kocapkeun poe isuk bende kabuyutan geus ditakol di alun-alun kota Yaman eta mangrupakeun hiji tangara pikeun sakumna pangusil Yaman supaya kumpul ngariung di sabudeureun alun-alun. Legedeut ratus-ratus jama ngaleut ngengkeuy ngabandaleut muru ka alun-alun kota Yaman. Kalacat wae papatih karajaan anu dipimpin ku Zunwas naik ka luhur babancong pikeun nepikeun biantara ka sakumna masyarakat anu aya di dieu. Menta diregepkeun ku sararea kami selaku papatih di ieu negara ngahaturkeun nuhun ka sakumna masyarakat anu geus daek datang ngedunan pangulem ratu pangonang raja. Aya hiji hal ti karajaan anu baris ditepikeun pikeun sakumna masyarakat Yaman sahubungan jeung kaayaan umur paman ahli sihir anu geus kolot nya anjeunna menta ka raja supaya ngayakeun pangganti manehna ku sesembahan urang di tedunan anu akhirna dina poe ieu Raja Zunwas ngaliwatan kami salaku wawakilna ngumumkeun pikeun sakabeh masyarakat Yaman khususna barudak ngora saha wae di mana wae anu deudeuh kalayan nyaah kalemah cai supaya niluan sayembara pikeun milih ahli sihir ngora. Ujian sayembara baris dilaksanakeun 2 minggu di satu tasna ieu pangumuman ditepikeun ku kami pikeun rahayat saha wae anu boga dulur baraya anak anu henteu bisa datang dina poe ieu omat ieu bewara tepikeun ku aranjeun kabeh supaya ieu beja teh kanyahoan ku sakumna jalma nu aya di Yaman. Ngan sakitu pangumuman ti karajaan muga-muga sing aya guna tur mangpaatna pikeun sakabeh masyarakat Yaman. Sanggeus Kipatih beres biantara Kipatih turun sarta mere tanggara ka sakumna masyarakat pikeun ngabubarkeun diri buria kabeh masyarakat Yaman anu ngariung di alun-alun bubar katawuran muru ka tempatna masing-masing. Gancangna carita 2 minggu ti satu tasna aya pangumuman ti karajaan dina hiji isu geus disada deui bae bende kabuyutan jalma-jalma geus ngariung di alun-alun Yaman pikeun nyakseni lumangsungna sayembara milih tukang sihir. Raja Zunwas ngajajar jeung Kipatih katut ahli sihir geus biuk di luhur papanggungan nyerangkeun ka pakalangan anu baris dipake ujian ku anu ngalilu sayembara.
pagaliwotana jalma di alun-alun itu ieu pada hayang nyaksen naha saha anu bakal jadi pinunjul dina eta sayembara. Gancangna carita sayembara geus lumangsung salila 2 poe. Dina poe kadua geus aya pinunjul budak ngora anu calakan. Eta budak ngora teh boga ngaran Wahdoh. Wahdoh mangrupakeun pamuda anu gagah dedeg sampe rupa hade estuning cocok pisan pikeun jadi pinunjul dinu eta sayembara. Pok Kipati ngamimitian biantara deui ngumumkeun hasil sayembara. Pikeun sakabeh masyarakat Yaman kiwari ku urang geus kasaksen ku sararea yen geuningan dina ieu sayembara anu jadi pinunjul teh nyaeta Wahdoh, hiji pamuda anu keos pantes dedeg sampe rupa hade. Urang sararea wajib ngucapkeun puji syukur ka Karsana Zunwas anu geus mere kasempetan pikeun rahayatna jadi ais pangampi karajaan. Diwangkit ayeuna ka hareup Wahdoh baris digembleng ku paman tukang sihir tuh nepi ka Junun sarta masyarakat kabeh ayeuna meunang ngabubarkeun diri pikeun ngagarap pacabakana masing-masing. Sarengsena Kipatih biantara buriak sakabeh jalma anu lalajo di alun-alun Yaman ngabubarkeun diri muru ka tempatna masing-masing. Wahdoh langsung disaur ka karaton pikeun ngamimitian digembleng ku ahli sihir samemeh dibawa ka guha panyepen. Saban 3 poe sakali Wahdoh bulak-balik di imahna ka guha panyepen pikeun diwirid sihir ku ahli sihir kapercayaan Raja Zunwas. Kocapkeun dina hiji poe nalika Wahdoh aya di satengahing perjalanan muru ka guha ahli sihir. Manehna keur nekreh nanjak lempang dina sela-sela gawir batu si horeng si mana horeng antara lembur Wahdoh jeung guha tukang sihir teh. Di tengah-tengahna aya hiji guha anu keur dicicingan ku Abdullah bin Syamir. Pok Wahdoh ngagerentes dina jeroning hate, geus sakitu puluh tahun kami lahir jeung cicing di dieu. Nah kakarak ayeuna kabireungeuh yen di dieu teh geuning aya guha. Ieu hate jadi penasaran. Nah di cicingan ku saha nyaeta guha? Kacirina resik beda jeung guha-guha anu teu aya panghunina. Penasaran ciku kami urang buktikeun nah aya atawa pangeusina. Ayeuna kami erek naik ka luhur eta batu pikeun nyampeurkeun ka lawang guha. Saenggeus Wahdoh tepi di luhur batu, pok Wahdoh uluk salam bari jeung gerak-gero inyana hayang marmanakeun. Nah nya di jero guha teh aya nu ngageugeuhna atawa ngan saukur guha kosong. Sampurasun, sampurasun, manawi aya anu ngageugeuh di ieu guha panyangka Wahdoh memang teu nyalahan. Pok di jero guha aya anu nembalan. Rampes, saha di luar? Yap ka jero. Temana anu di jero guha bari jeung kadenge sada lengkah suku muru ka bibir guha. Tekung silila lol di bibir guha katingali aya tangtungan sepuh anu make jubah coklat melong ka tangtungan Wahdoh anu keur nangtung saluareun bibir guha. Bagea budak ngora, syukur dina poe ieu anjeun geus tepi ka daerah dieu supaya leuwih laluasa ngobrolna. Hayu asup sing percaya
kami lain jalma jahat tur kami di dieu ngan ukur sorangan eueuh batur deui. Hatur nuhun sepuh. Wah boh langsung nuturkeun eta sepuh asup ka jero guha. Wah boh mireungeuh. Gening eta guha teh cukup lega. Di tengah-tengah guha aya samak anu dijieun tina anyaman palapah korma. Gek eta sepuh calik di luhur samak sarta ngagupayan kawah doh sangkan diuk di hareupeunana. Heuh, sok ka dieu ujang, ulah asa-asa diuk di dieu deket bapa. Urang ngobrol geura. Koloyong wah boh nyamperkeun ka palebah eta sepuh henteu talangke. Gek manehna oge diuk pahareup-hareup sareng kasepuhan. Tekung silila pok eta sepuh teh tumanya kawah doh barijeng ngawanohkeun diri. Ngaran bapa teh Abdullah bin Syamir. Datang ti negeri anu jauh ti Afrika. Ngahaja ka dieu pikeun neangan luang tur pangalaman. Tah sakitu heula sabalikna ayeuna bapa rek nanya ka hideep. Saha ngaran, di mana padumukan, jeung rek ka mana tujuan. Pangnarebun-rebun keneh geus luntalanto ka ieu patempatan barijeng kaayaan sorangan. Cing pok bejakeun, pok wah doh ngamimitian muka caritaan. Hatur nuhun Pak, enggal ditaros sareng urang tiasa ditepangkeun dina dinten ayeuna. Nepangkeun abdi pun wah boh ituin urang Yaman. Abdi dina raraga ngajugjug ka patempatan guru abdi anu aya di kaleren ieu patempatan. Tiap 3 poe sakali biasa abdi ngaliwat ka daerah dieu. Kitu manawi kudu kitu budak ngora mah sumanget kana diajar ulah micenan waktu teu puguh. Tapi bapak ngarasa kataji tah. Tadi hideep nyebutkeun erek ngajugjug ka patempatan guru hideep. Nah guru naon anu baris dijugjug ku hideep teh, jeung hideep teh keur diajar naon ka eta guru. Heuh hampura bapa loba tatanya. Heuh da puguh urang teh anyar pinangih. Sugan wae ka hareupna aya guna tur mangpaatna. Kitu tajang pok wah doh nemalan. Abdi teh gaduh tugas di Raja Zunwas pikeun diajar sihir ka ahli sihir kapetengan mantenna. Nya saban 3 poe sakali abdi ngaliwat ka daerah dieu pikeun ngajugjug ka patempatanana nohonan parentah raja. Kitu manawi Abdullah bin Syamir ungut-ungutan pok manehanana tumanya deui kawah boh. Uluh baru kitu nya geningan Raja Zunwas teh boga kapetengan tukang sihir diajar kainya. Nah eta teh kahayang hideep atawa kumaha? Cing bapa bere nyaho salaresna mah henteu hoyong-hoyong pisan Pak. Mung abdi teh ukur hayang namahan pangalaman barijeng nyuprih ilmu susuganan ka hareupna. Aya guna sareng manfaat kaum abdi dupi bapa di dieu teh ngan nyalira sarta dongkap tebih-tebih ti Afrika. Nah aya tujuan anu mandiri sakigireun ti eta Pak. Narima panahnya kitu ti wahboh jeung pamadegan dirina anu siga kitu. Abdullah bin Syamir ungut-ungutan barabat we. Abdullah bin Syamir nyaritakeun maksud jeung tujuan manehna aya di dinya jeung sagala rupa hal-hal nu kungsi di alaman salila aya di Yaman. Nu akhirna pok Abdullah bin Syamir mungkas kateranganana. Tah kitu. Wah doh bapak teh memang boga tujuan anu mandiri. Cing kumaha pamangi hideep ngeunaan tujuan bapa? Ceuk Abdullah bin Syamir barijeng neuteup seukeut kabeungeut wahboh luar tisangkaan. Pok wahboh
tumanya ka Abdullah bin Samir kacida dari anak. Tah hatur nuhun pisan Pak kana keteranganana sarta abdi ngaraos katarik abdi hoyong nyuprih ilmu dina widang keagamaan nyatana agama Nasrani. Nakumaha eta teh sareng nah kinten-kinten Bapak sayogi ngangkat abdi minangka murid narima pananya kitu ti Wahdoh anjeunna ungeuk barejeng biar marah may syukur ari boga pategadan kitu mah sarta Bapak siap pikeun ngawiridkeun hal-hal anu dikanyahokeun ku Bapak. Tapi kumaha urusan hidup jeung tukang sihir nah moal aya mamalana perkawis eta mah Pak mudah-mudahan abdi tiasa ngungkulanana nya ti mimiti poe eta pisan Wahdoh diangkat murid tunggal ku Abdullah bin Samir. Saban 3 poe sakali Wahdoh datang ka guha Abdullah bin Samir sarta 3 poe anu satuluyna datang ka patempatan tukang sihir. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasiereun sabeunyereun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos nyimetan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanyuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan neda agung cukup lumur jembar hapunten Robbi tu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyan wa rasulah Robbana atina bidunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.